Mm. Kumaha sih di mas teh daekeun barang tuang? Ah nyaeta hararese. Kumaha tuh teu daek barang tuang mah pan meureun kudu nginum obat. Heueuh pan ieu ge keur ngulub heula enog jeung bubur sugan daekeun. Olo we atuh ayeuna mah percuma meureun dibawa ka dokter ge teu diinum mah obatna. Heueuh pan ieu ge ngulub enog sugan we daekeun jeung kulub enog mah. Mas ieu ge tuang heula ieu. Pancan nuang obat. Ada emu para ait mah. Mun make pahit apan di mamang ge obat mah pahit. Saura tuang heula ieu sangona ieu. Tajang ieu pan aya enog tah. Emung mah nog nu kitu mah da teresep hayang noge di dadar. Make cengek. Ngeunah sigahna. Hana make jeung hayang cengek ere teh budak teh. Apan keur gering mah ulah sok ngopi cengek. Sok ieu boroan. Pahit mah. Ya sok eta legleg iseup deui. Mah untung se. Hiji deui. Daekeun di mas teh tuang. Heeh dua huap dipaksa nya teh teh. Da mungun geuningan ngopi obat oge. Tah bapak buah-buah. Kopi buah. Ngaroe para ait rek ngopina naon oge. Sok-sok atuh tuang obatna ameh stres cager. Paling hayang kamera. Ya bapak geus meunang duitna pan. Wah, nyaan Pak. Nyaan. Nanti mana kita teh duitna? Apan kemarin jual metea. Oh, Matak sok aya mah kudu daek dahar naon obatna nginum. asik atuh meureun ujang tereh beli kameranya Pak. Ya geus teu sabar ujang yang geura sakola. Heeh, sukan oge mata kudu cager sukan ge beulikeun ya. Sok tah siapkeun heula sanguna kayaknya bikin nuang obatna. Heeh, kewe buah mah. Eta heula sangu heula. Pahit dening mah. Wayahna we pan hayang teh cager. Nya mah ujang tereh beli kamera. Cager anu mah geus ngopi eta mah teh obat. Paksa